Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wa. Ayeuna simkuring aya di Kampung Cikupa. Cikupa teh di daerah Bandung Barat, tepatnya Desa Cilameng ya. Dinten ieu ngahaja urang ngagibah berjamaah. Tapi ngaranna ge berjamaah, pasti mau habis serangan. Aya saha wae? Sok. Nu penting ayeuna ulah disabrek ta ulah disabreknya. Ulah disabrek, ulah di like, ulah di komen. Geus ulah nganaon ieu channel ieu sungguh sangat tidak berguna lah geus teu kudunya. Tapi mun teu yang sabrek empek. Urang panggil ke hiji-hiji saha wae sih anu aya di channel Can Share. Eta bahasa kerenna mah Can Share. Secara filosofi eta teh Can Share artinya can teh dapat, share teh berbagi. Jadi kita dapat berbagi dengan siapa aja. Tapi ku orang Sunda lamun dibaca Can Share eta teh jadi can sare nyalanya tara sarare ieu mama ieu jadi raguan tara sarare keur naon keur ngieun ieu konten supaya bisa ngahibur nya intina mah kadinya sok aya nama tong dilami-lami urang panggil saha wae sih nu aya di Can Share channel dia. Ulah dilami-lami deui. Hayu urang panggilan saha wae nu aya di Can Share channel. Nu kahiji urang geroan wae Ma Borohol. Ayo. Nah, itu nu panggil Ma Borohol na sa RW kieu. Matak sa RW dibawa jeung Pak RW na dibawa ka dieu. Alhamdulillah tuh aya calalager mah, nu penting mah calalager heula nya ieu tah. Ternyata ieu saudara-saudara pamain-pamain nu aya di Can Share channel teh ieu ternyata kerilis geuningannya. Ma Borohol ayeuna. Simkuring rek nanya ieu. Kumaha sih sebenarnya nyieun film nu kieu teh geumpeur apa kumaha? Atau kumaha itu perasaana teh? Rasa nu penting mah urang mah bunga hate nya kitu we kadang aya susah aya senang begitulah. Jadi sebenarnya nyieun nu kieu teh keur naon sih? Nya keur menghibur diri selama PPKM ini. Berarti nu penting mah urang biasa hiburan sehingga urang sadayana sarehatnya benernya? Iya, amin. Nah, ngomong-ngomong di episode terakhir aya nu ngaranna Encim nya. Heuh. Encim, rek naon eta teh Encim teh? Rek nyalonkeun dewan. Tah, abi. Aya ieu lain jelema lain. Tah eta si Encim teh sebenarnya kumaha? Manehna teh sebenarnya kumaha ieu teh? Teu kabeungetan. Yang Encim aduh hoyong nyalonkeun dewan. Asaku Menikah kuki. Gimana percaya teh si Encim nyalonkeun? Ari teh saha ieuna ieu teh sainganana saha ieu? Aya Piraku mah saurang mah mau nyolok urang mah. aya hiji deui. Eta mah Bapak SM. Ngaranna ge Darsono. Orang Jawa merenya. Can aya nu kieu na ieu teh di lowong pantau biasa aya gini. Acan kayak gara nyusul eta mah da si Encim mah deung nginjem duit ka urang ieu teh. Oh gitu. Heuh, tapi itu oke ya, can mayar ka urang oge bawa tah dipake nyale nya urang ieu mun percaya nganyuk mie ayam euy 15 mangkok. Oh, astagfirullahaladzim. Coba ieu kadatangan tuh maneh ku jelema ieu, ya. Ada hari itu kadatangan tuh jelema ieu maneh. Teuing atuh teh tenang tuh. Maneh tuh kadatangan. Kapan maneh basa kamari teh ini? Oh, urang mah kamari ngilan ngumpul, hungkul. Urang mah teu ngiluan. Mana duit teh? Teu. Kamari teh nginjem ka urang buat dipake nyale kita jelema teh. Oh, ciga nah, di ngumpul teh dibere duit. Asa can duit nolak heula ieu teh urang mana? Oh, sakitu buuk jiga celemes ge mending hayang nyale gitu. Itulah perbincangan yang tidak bermanfaatnya dari para kru Can Share tentang masalah tadi teh aya hiji kru ngaranna Encim bakal nyalonkeun. Kumaha cerita selanjutnya sok kayak aya gibahan-gibahan deui nya.
kini telah hadir di kota Anda. Makanan terbaru, makanan yang sangat spesial, yaitu mie rakyat. Mie rakyat ini dapat menghilangkan rasa lapar yang tadinya lapar sekali menjadi kenyang. Hey, balik deh di Cancer Channel. Topik naon anu salajengna? Yuk, ayeuna urang tadi maborohol ngesnya, ayeuna ka Ciromlah. Ceu, naon sih kesan-kesana sih selama di dieu? Naon nyieun film kieu teh? Kumaha sih nu karasa ku Ece? Abi Ciromlah. Nu penting mah di channel ieu abinya ngerasa kumahanya. Janten kasusah teh leungit gitu. Tapi anger pangabutuh maloba ieu teh. Oh, itulah penjelasan dari Ciromlah yang begitu. Kumahanya? Teuing aing saya kapusing ngedengeun ge aing teh nyaho kumaha eta Ciromlah. Ongko bahagia tapi cenah beban mah makin berat wae cenah itu kumaha itu? Kumaha? Kebeneran ayeuna oge urang teh kadatangan bintang-bintang tamu selain aya Moborohol, terus aya Ciromlah, masa jabana tah aya bintang tamu aya sabari hiji aya hiji 2 3 bintang tamu. Nu kahiji urang kenalkeun heula. Ieu acan can aya peranna, tapi insyaallah suatu saat berperan aktif. Yes, hidup mama. Inilah dia, Ma Imas. Iya Ma Imas. Ma Imas teh di mana? Majar teh ngadengnya teh Ma Imas teh di luar nagreg. Leres teh Ma Imas di luar nagreg. Muhun di luar nagreg eta anu paling tonggoh di Bandras Anu cekep masih gitu nya eta. Muhun. Bener. Pake lah Ma Imas ka dieu teh ngangge naon? Ngangge keretek, ngangge beca, ngangge naon ka dieu? Ini skuter abi mah. Skuter. Jalan kaki ka dieu teh. Skuter. Muhun. Cik, Ma Imas naha, Ma Imas nah beuteuh hayang gabung jeung nu ka dieu. Jadi kaca anak ieu nya. Nya Tapi da kumanya Tos satu rumah. Nah, eta terus bisa. tapi nu terpenting mah eta nya ngahibur diri soalna. Ayeuna teh geuningan kakuping teh ambulan deui buta eta ambulan naon sih sebenarnya eta teh ambulan naon? Kaca nama eta teh naon kolorna kitu. Kolorna. Kolor saha atuh? Kolor takoni. Lain kamari oge permajat cenah aya PPKM cenah naon sih abi ge PPKM sih anu apal teh naon PPKM. Tak cerat apalun bisa mah. Kakak, apal teh PPKM naon? Pokok cenah cek Mang Ade pernah non. Pernah perhatian kemudian menghilang. Penting mah bersyukur aja orang usah disyukurinya ke PPKM biasanya. Masih kena bisa. Masih kena cenah awewe diciptakeun tina tulang rusuk jadi tulang punggung alhamdulillah. Asal tulang jadi tulang taleng lah batur mas jadi tulang taleng itu bener. Tulang taleng mah kamari lebaran. Kamari teh kabagean da siran. Kan urang dibawa apa cenah. Berapa sih eta nya kemudian tah aya mah nu penting urang sehat bisa ngagibah ieu tah sih. Bawa jelema nya. Iki pake hampura cim Terus cerat selama eta naon sih sebenarnya main kikian teh. Heureuyang abi mah da berang pengacaranya. Ini hebat. Pengacara di mana? pengangguran banyak acara apa? Tah hiji deui si ceu-ceu ieu tah can ka ieu. Makan iya. Mau jago nama Panderi gitu. Panderi datang biasa. Jago nama Panderi. Dasar jadi naon kana teh. Tuh, di naon. Cik bocoran saeutik atuh ke jadi naon. Di naon atuh? Tukang bala-bala. Ada sih ya tah komo Moborohol ngarekanan wae simpuri. Ciromlah Kayak di komo. we mana anggota Bang Emo we. Kayak darah lotek luar musik batak. Oh bener ada anu dianjuk sinjil. Oh tadi ke sebelah yang tak sama ya. 11 sangkok lumayan bagi dua ya. Nah, menurut nyata kita tokoh-tokoh ieu nama saudara-saudara. Nah, ada dua bintang tamu. Teuing ieu kapain teh teh wae. Pakai nyumput juga. Soalnya artis ieu mah sibuk. Jadwal mah padat. Jadi ketika ditelepon bisa teh syuting, tuh bisa. Ada padat. Jadi saya naon enggak. Tah aya hiji deui tuh. Itu tokoh utama.
dua deui bintang tamu nyata Nyi Ipeh sareng Nyi Entu tah. Mana jalmina? Tuh, nu itu tuh kamera ka ditu kamera. Burung kuatan wae kira-kira. Ah, Cici. Ini teh kayak bakal jadi naon sih? Sebenarnya itu sibuk naon gini kan di telepon syuting. Hiburan. Ari maneh teh kan keur sibuk naon ini tara syuting. Atuh da urang mah sare wae. Oh, lagi mau kejar mimpi? Aduh, mimpi teh naon? Heueuh nya naon atuh nya ngimpi hayang Wah, main budak sinetron urang Wah, teh. budak putah kita kadahar dinamo maneh mah. Eta mah salah ucap. Salah ucap poho ngaranna tah gitu. Urang ditong belakeun ieu. Nah, Ari si Astuti jadi naon? reseller susu beruang. Astuti, aku ikut. Rek jadi reseller. Semoga sukses jadi reseller. Semangat. Oh, ngas ah. Oh, tungtung naon mah. Ditutup we nya dang geus sakitu soalna aduh kemana wae mah. Geus anu penting mah sok dukung wae share channelnya Tong Poho di subrek. Tapi teu kudu sih numbung mah tong mamaksanya. Ikhlas ya nu ridho komo ka urang Cilame pilaku ieu wargana nu tos saketan kieu. Tos kreatif ieu teh nya sakitu wae meureun naon ieu talk show atau naon sih ieu teh. Udah sebenarnya lain talk show tapi penting mah urang biasa silaturahmi nu penting urang sehat sadayananya amin mugiat dipanjangkeun yuswa diagengkeun rezeki milik rezekina urang biasa ngalalakon deui hirup apa ieu sakitu wae hatur nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.